Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa tahrumu sareng haram menawan al-ghibatu gibah aidon deui bil qalbi kalawan hate. Watu sama sareng dingaranan ieu gibah su adzonni ku suudon. Misal zalika ari pirang-pirang contoh na itu gibah. Ayam sia eta yen leumpang sa ahadun hiji jalma amamaka dihareupeun anjeun. Walam yusallim sareng teu maca salam ieu si ahad alaika ka anjeun. Auyan qati'a atawa megatkeun ieu ahad auyan qati'a atawa megatkeun saha sodi ku ka babaturan anjeun. An ziyaratika ti ziarah ka anjeun. Pata takidu sareng nekadkeun anjeun. Pata takidu tuluy nekadkeun anjeun annahuma kana sayaktosna itu ahad sareng sodik muqasyirani eta anu ngalalaworakeun pi hukuki ka dina pirang-pirang hak anjeun. Au mutakabbirani atawa anu kumede duanana alika ka anjeun. Payan puru tuluy kabur naon qalbu ka hate anjeun anhuma ti itu ahad sareng sodik. Au yam dahaka atawa muji ka anjeun saha insanun hiji jalma patahmila tuluy mawa anjeun madhahu kana pamuji na itu si insan ala suhriyati kana ngahinakeun wal istihza'i sareng ngaguguyonkeun bika ka anjeun. Au yatana ja atawa ngaharewos saha isnani dua jalma patazunna tuluy nyangka anjeun annahuma sayaktosna itu isnani yatakallamani eta ngobrol itu isnani alaik ngobrolkeun itu isnaini alaika ka anjeun. Faqad tatluba sareng terkadang nyuprih anjeun min ahadi ashabika ti salah sahiji pirang-pirang sahabat anjeun au jiranika atawa pirang-pirang tatangga anjeun syai'an kana hiji perkara. Paya taziru tuluy sasadu ieu ahad ilaika ka anjeun an i'taihi tina merekna itu syai'. Patazunnu tuluy nyangka anjeun annahu kana sayaktosna itu ahad bakhilun eta koret muawanataka kana nulungan ka anjeun. Au yudmiru atawa nyumputkeun itu ahad al ba'du kana sawareh laka ka anjeun ila ghairi dzalika nepikeun kaliyana madkur minal amsilati tina pirang-pirang contoh. Wa kullu zalika ari saban-saban wa kullu zalika ari sakabehna anu tadi dicarioskeun haramun eta haram. Qala ta'ala ngadawuh Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Ya ayyuhallazina he jalma-jalma amanu anu ariman ieu ladzina ijtanibu kudu ngajauhan aranjeun kabeh katsiran kana anu loba minadh-dhanni tina sangkaan inna ba'dadh-dhanni kana sayaktosna sapalihna suudon goreng sangka teh ismun eta dosa. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis khoslatani laisa fauqahuma syai'un minal khair. Khoslatani ari dua perkara laisa eta lain fauqahuma eta tetep di saluhureun itu khoslatani naun syai'un hiji perkara minal khairi tina kaalusan. Husnuzanni tegesna alus sangka billahi ka Gusti Allah wa husnuzanni sareng alus sangka bil ibadillahi ka pirang-pirang hamba Allah. Wa khoslatani sareng ari dua perkara laisa eta lain fauqahuma eta tetep di saluhureun itu khoslatani naon syai'un hiji perkara minasyarri tina kagorengan. Suudzanni tegesna goreng sangka billahi ka Gusti Allah wa suudzanni sareng goreng sangka bi ibadillahi ka pirang-pirang hamba Allah. Wallahu a'lamu bissawab.